alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng Kenti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya opat lain sambarangan poe nu opat nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana? Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae ge kelantas bae 10 tasbihna 9 jual hiji. Atuh siapa jualan keneh bae. Nah, ieu pa Jumat lain lalagaan. Sebut lagi Sayyidul Ayyam. Rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cek sakaos sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan menta. Begitu imam keur naik, ya Allah menta dunia Gusti. Mobil. Teu parugu. Ulah diembat-embat isin. Jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jem bae. Di mana asal didinya pas orang mentang geus. Dibere langsung. Asal orang pas di waktu eta geus. Masyaallah. Ngan modelna eta ongkos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaanna malam-malam ganjil padahal mah teu kitu. Kebiasaan malam lilikuran padahal teh gitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyong serong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang
dibentah-bentah ke kieu asa di mana. Tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu. Poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua Yaumul Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai. Eueuh nu make jas, eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi eueuh nu make endeu ka Arfah asup ka salon teh aya. Eueuh, tah dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak, bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal. Nyana daratang ka Arfah. Aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotokna. Tuh deuleu menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu. Dararata. Hayang nyaos ya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual. Buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji ngeuna. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh, anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana. Meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah begitu. Di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Hajung ada goanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kaburu malodar. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. Dua tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, dua poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon ngaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus. Ya kieu bae geus. Set. Kajudaharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran manaan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang.
nomor katilu yaumun nahri poean lebaran haji qarrabal abdu kurbanahu tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban Allah mah teu hayang dagingna Allah mah teu neuleuh getihna tapi Allah mah neuleuh teh takwana la yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahu abdu setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseuh getihna ieu getih sacek-celek bae suara ya gila poe lebaran mulia jasa teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa lantaran keur ditongton ku malaikat kararieu malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit pan bangunan nyokotan daging bae ulah neuleukeun tunjuk aing atuh biasa bae aduh sabarudak teh ditongton ku malaikat tongton kieu ya oh mana coba situ pan situ mah duit loba ge teh coba situ tuh malaikat itu tuh di itu masjid laporan ya Allah itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid cek Allah guys bukakeun lawang sorga buka lantaran geus dihampura dosa Masya Allah pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 yang celengan berarti lamun kuari datang ka lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berak kabeli kitu embe Garut bude teh cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha 1 juta nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik geus kuari mah lamun jadi tukang ojek ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro meunang 1 juta kadang-kadang babaturan mah nuhunnya sial teh babaturan emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya kurang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah ditu puguh karu eueuh logak naon direm hut karasa yang nyenud ka dieu tukang ojek teu bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe
lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan, nyana seakan-akan dek nyokot gaji, berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah, syahidukum ini qad ghafartulah. Kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot manggeus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae. Teu beres teh kolot.